Kak, eta si Darsi, kara kamari mah hirup. Emang ayeuna manehna geus maot? Encan, masih aya, tadi isuk pepanggih. Terus naon ngomong kamari masih hirup? Atuh lamun kamari maot mah, ayeuna geus almarhum meureun. Terus naon masalahna? Masalahna, manehna boga hutang can mayar. Panamun maot ngadadak, sok bingung nagihna. Atuh tagih we ka kuburana. Pernah eta ge si Dasikun pan maot. Boga hutang 10.000 ka demen teh. Iseng we nagih ka makamna. Dibayar tegas. Puguh kalah nomokan demen, kalah mere bekal. Da di kuburan manehna eueuh nu ngiriman. Jadi dibekalan 50.000. Jadi duit pamulangan meuli beas diriku teh lain leungitnya. Tapi dibikeun. Atuh karunya gas, manehna ditagih wae ku kuncen makam. Soalna can mayar sewa keamanan jeung kebersihan. Pokona mah gantian mung nyaho. Kaduhung carita demen mah.